Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kum wae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika becega urang ujung kulon geuning gumilar ngagero bari jingkrak ngadadak ras inget kabah jagur nya kieu pisan gerakanana ras deui inget kawijana anu baheula diculik ku bah jagur buah-buah ieu jajaka teh duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Nya memang deuleu aing teh ujung kulon. Ngarti merenya kana maksud aing ayeuna. Surya nyuruduk. Leungeun kenca nu dampana geus meber teu jauh tina sirahna. Teu beda we ti cula badak nu rek ngacak-ngacak iga. Sedeng leungeun katuhuna ngangkang. Sayaga pikeun ngarebut deui bedogna nu harita keur dicecekal ku nu jadi musuh. Pernah kumaha kabah jagur. Gumilar bari terus we cungcat-cingcat nyingkahan panarajang. Tacan wanian males narajang. Malah bedogna oge kalawang we dialungkeun ngarasa curiga. Bisi bener ieu teh anakna nu baheula leungit. Bapak aing deuleu nu baheula kungsi dicacadan. Ayeuna aing rek males kanyeri nu jadi bapak. Ngarti? Surya bari terus we ngebubat babitkeun dua leungeunna rek ngahanca sirah Gumilar. Gumilar jadi bingung oge. Sok sieun nya ieu teh anakna nu baheula kungsi diculik ku bah jagur tea. Ret deui ka ipah nu harita keur jojoh jeung pamajikanana. Naha naonana si jajaka. Kahayangna mah geus we eureun lantaran kasurung ku kapanasaran hayang maluruh anu leuwih jelas. Tapi Surya mah ongko-ongko we narajangna teh kalah kabeuki hebat. Rada menang angin. Lantaran musuhna kalah terus mundur bari cungcat-cingcat nakisan panarajang. Nu pikeun Surya mah mangrupakeun hiji kasempetan nu teu kira-kira hadena. Waktu Gumilar ngorebat ka kenca, gerakanana rada kendor, bubuhan hatena teu jejem, sasat keur dirobeda ku pikiran-pikiran nu keur museur kanu jadi anakna. Ku kituna geus teu bisa disingkahan deui. Leungeun Surya ngahiuk rek ngahanca careham. Sanajan Gumilar satekah polah ngabaliurkeun beungeutna, tapi geus leuir teuing. Heat, jedak we keuna kana tak-takna nu ngajadikeun badan Gumilar ngarampeol. Teu kuat nyangga tenggeulan ujungan anu bobotna ratusan kati. Yeuk deui. Leungeun kenca Surya nu mangrupa jurus gugur gunung ngahanca dada. Gumilar rikat nakis. Des. Dua leungeun diadu. Tapi leungeun katuhu Surya teu katiten nyuruntul rek ngahanca sirahna. Puguh posisi Gumilar keur kacida gorengna akibat hatena nu teu jejem. Sakali ieu mah
Benar-benar Gumilar teh kudu ngalaman apes. Tenggelan ujungan surya nu ngadua kalian. Geus teu bisa dikepeskeun. Jedak kana sirahna. Akibatna Gumilar ngalengak, saterusna ngabebengkang dina taneuh. Sabrehan mah Gumilar teh geus moal bisa walakaya deui. Sajaroning nangkarak teh geus teu usik malik. Iwati renghapna nu nuduhkeun yen manehna masih kana hirup. Sedeng panona peureum teu beda we tinu kapaehan. Kang Uum nyarum ngajerit. Bareng ngaret Gumilar nangkarak bengkang sarta katempona teu usik malik deui. Ogo we atuh. Hiji kasempatan nu kacirahadena pikeun ipah. Jobrod we. Tenggelanana ngahancak paripisan. Nyarum ngabangkieung. Saeutik oge manehna teu bisa nakis lantaran perhatianana keur dipuseurkeun ka anu jadi salaki anu kaayanana mata pika salempangeun. Yeuh, geduk deui. Jurus gugur gunung nyayang kana hulu angeunna. Badan Nyarum ngoleab anu saterusna ngajoprak nangkarak bengkang. Teu beda we ti salakina. Halus ipah. Tolong diberi ampun. Keun. Si Gumilar mah ku kakak. Urang beresan. Surya ngareret ka ipah. Anu geus hasil ngaragragkeun nu jadi lawana. Gumilar. Surya nyarita deui, bari malik deui ka musuhna anu masih keneh nangkarak bengkang. Kaula moal mateni. Tapi ari hutang mah perlu kudu dibayar. Paribasa hutang uyah bayar uyah. Andika geus nyacadan dengan bapak kaula nepi katan padaksa saumur-umur. Oge aki Andika si Salhapi anu ngalantarankeun lolongna soca paman kaula Mang Jamian. Tapi sanajan kitu kaula mah moal loba pamolah sarta loba pamenta. Dosa nu dilakukeun ku Andika katut ku aki Andika. Kaula mah ngan menta dibayar ku panon Andika we duanana. Wayahna ayeuna ku kaula rek dicokel pikeun bukti ka bapak kaula jeung ka paman kaula. Serepet we Surya mesat peso balatina katayap lempang lalaunan antare naker lantaran katempona Gumilar teh masih keneh kapaehan. Tapi kakarage ngarongkong si Raun monyet anu satia sarta iceus ngan sakirat naker ngarontok kana tongong Surya anu pikeun Surya mah lain deui ngajadikeun ngaranjugna puguh dirontok sasatna dibongohan teu kanyahoan datangna. Sia teh ganggu we hayang modar ha. Surya nyentak bari ngahiukeun peso balatina kana badan si Raun anu masih keneh anjeut we dina tonggong. Bari leungeunna teureuh ngarawesan. Si Raun rikat luncat bari ngarawel kana ceuli. Waduh. Bangkar war si Bagong. Geus puguh kunyuk. Hayo make dicarekan Bagong. Bogo we ari ku nafsu mah sagala ge siga barareda. Sebrut. Surya nawekeun deui peso balatina. Si Raun nyaho yen dirina diancam ku bahaya nu matak-mateni. Sakilat manehna luncat nejeh pigelang leungeun bari ngagaprot nyabok kana beungeut. Kan bae Surya rikat ngabaliurkeun sirahna. Atuh anu kabeunangan teh ceulina deui bae. Mangkaning terus didudut nya teu wudu. Surya ngaguak deui bae. Jaba ti nyeri teh jeung peurih deui. Sanajan terumpung oge daun ceulina tapi meh-mehan rawing ngadaradan tapakuku. Surya nafsuna jadi tambah ngagugudug. Lah we ka Gumilar mah poho. Perhatianana ayeuna mah dipuseurkeun sapinuhna ka si Raun. Katayap manehna nyampeurkeun lalaunan. Panon muncereng bari napasna ngahegak. Sedeng peso balatina geus diamangkeun sayaga rek dipake ngalempag. Hiu. Peso dilempagkeun. Tapi kalawan manis pisan. Si Raun luncat ka luhur
Nu akibatna Peso Balati teh melesat ke tempat kosong. Surya Rikat ngudag nyusul tepus bari ngahiukeun jurus gugur gunung pikeun mapag badan si Rawun anu masih keneh ngalayang. Tapi memang bener-bener si Rawun teh ngabogaan keahlian anu kacida hebatna dina urusan ngabela diri pikeun nyalametkeun awakna. Samborong aya ulin pamonyet nu diaragem ku pirang-pirang jawara. Da geuning sakitu hebatna matak lieureun yang hareupan. Harita oge si Rawun anu badana tacanincak taneuh are hiuk jurus gugur gunung nyampeuk rek nimpuk awakna. Ari gilak teh si Rawun micen awakna kagigir. Anu saterusna ngaragrageun maneh. Lucuna teh manehna terus ngarontok suku lawana. Atuh Surya teh ngajerete bari ngejat. Tapi teu burung we, jalanana mah rangsak. Sarta kukuna ngadaradad kana bincurangna. Setan sia. Surya magero bari nyengir. Deregdeg we manehna nyokot Peso Balatina anu nancep dina taneuh. Bener sia teh hayang modar beureunya. Surya bari ngamangkeun deui Peso Balatina. Gumilar nu tita tadi ngajoprak kapaehan kulisik nya panona beunta puguh ngarandapan teungeulan ujungan nepi kadua kalina pangaruhna lain deui hebatna kurang-kurangna manehna ngamilik daya kekuatan batin mah hanteu matak bobor karahayuan nya tadi ge lamun pikiranana teu keur marojeng mah geus jos kanu lain-lain manehna moal nepi ka ngalaman kudu ngajoprak sarta kapaehan sagala. Korejat manehna hudang. Teu kira-kira ngaranjugna bareng nempo si Rawun keur nyang hareupan pangancam tinu jadi musuhna. Ret ka Nya Arum tembok masih keneh jojo jeung nu jadi lawana. Waktu tadi pamajikanana ngagedebut Gumilar mah sama sekali teu nyahueun. Nganjeritna we tadi basa ngagero ka manehanana kungsi kadenge. Tapi kitu oge hawar-hawar. Anu untung we Nya Arum teu kungsi kapaehan. Sanyana ipah teh ngahanca deui. Ngan manehna geus ngagurinjal manten hudang. Nu saterusna deur we padungdung neruskeun hancana. Si Rawun awas yen dununganana geus eling deui teu ngadago heuleuy tarajang sacorelat manehna ngarontok rek nyakar beungeut lawan. Surya Rikat mapag ku pesona tapi bener-bener si Rawun gerakanana kacida pelit sarta lingasna. Peso Balati nu nyewuh teh ukur bisa nobros angin sedeng badan si Rawun ngecorelat kagigir bari ngagaprot nyabok. Ngan sakitu ge untung pikeun Surya mah keunana teh kana punduk dalamun seug kana beungeut piraku teu raca ngadaradad tapak kuku. Eta oge tina pundukna merebei bijilan getih sedeng si Rawun terus we ngagajleng ka deukeut dununganana ti dituna mah nyerenkeun hanca meureun. Surya Rikat malik ari breh teh Gumilar geus ngajega keur ngadago lawan. Tembong napas Surya manireng hapranjug. Untuna tika kareket sarta panona muncereng rutret ka Gumilar jeung ka si Rawun. Kacida gemeseunana ka monyet teh. Da cacakan teu diganggu ku si Rawun mah. Musuhna teh tadi ge meureun geus beres dicokel panona. Ayeuna Gumilar geus ngajega deui teu sakara-kara. Surya teu mikir nu leuwih panjang, sabrut we. Manehna miheulaan narajang dina gerakan badak Cihea. Peso Balatina ayeuna mah nu rek digunakeun minangka cula badakna, nyuruntul rek nobros dada. Gumilar nu ayeuna boga pikiran hayang newak menjadi lawan pikeun ditanya keteranganana. Manehna Rikat ngageser nyerong bari ngaheumbatkeun leungeunna. Des! Awor jeung cula badak, celang we. Peso Balati teh ngacleng jauh naker. Jeleng. Gumilar ngagajleng kagigir. Lantaran gerakan Surya terus nyuruntul. Teu kalis ku pesona geus ngacleng. Persis
waktu badan Surya malik pikeun nyusul tepus nu jadi lawan. Sakilat badan Gumilar nyebrut mapak badak ku gerakan gelap ngampar. Jurus-jurus nu ngaruntuy 7 nu diwangun ku gerakan-gerakan leungeun jeung suku. Ngahujanan badan nu jadi lawan. Nu tumerapna lain deui hebatna. Badak Cihea teh nepi ka ngacleng jauh naker. Ngan bubuhan Surya teh geus ngamilik elmu batu karang anu memang geus luhur oge tingkatna. Ngan sakedeung ngajoprakna teh urejat teh we manehna hudang kalawan teu sakara-kara. Tapi sanajan kitu, ari hatena mah geus mimiti ngarasa peot taya untupan deui pikeun terus ngadu jajaten. Mundur Ipah. Surya ngagorowok. Geus kitu mah deg-deg we manehna lumpat. Ret kana bedogna nu tadi dibarangkeun ku Gumilar. Kope dicokot. Deg-deg lumpat. Sedengkeun Ipah nu harita keur jojoh keneh. Teh can puguh mana nu asor, mana nu unggul. Bareng ngadenge gorowokna Surya, manehna teh teu loba pamola. Gentak manehna luncat ninggalkeun nu jadi lawan. Saterusna dereg-deg dewe. Tesirikna tiba baranting nyamperkeun Surya anu harita ngadaguan heula bari cungas cingeus ceuneun di udag. Karawak we Surya kana leungeun Ipah. Deg-deg dewe lumpat muru ka jalan rondaan. Atuh teu wudu Ipah teh mani ti tatarajong. Leungeunna pageuh dicekelan ku Surya teu sirikna digugusur. Kanja dangu sadayana. Isu keneh Gumilar geus ngadekul ngaganti bilik dapur nu gorowong. Bari hate mah teu jongyon. Cus-cos mikiran kajadian penting tadi. Bakuna mah nyolok ka budak ngora nu rek ngabinasa ka dirina sarta nu ngaku-ngaku anakna Bah Jagur. Sanajan teu sagemlengna hatena mah keukeuh we boga sangkaan. Boa-boa eta jajaka teh anakna pribadi. Ngan lantaran kacida poekna, manehna teu pati teges kana rupana. Tapi sidik umurna mah ngora keneh naker. Saumur we jeung Wijana. Anggeus ngomean dapur. Koyong manehna ka tengah imah nyampeurkeun Nyi Arum anu keur andiprek we nyang hareupan ayakan leutik nu dieusi bakomole jeung daun kawung anu geus meunang neuteukan. Madekul nyieun rokok. Cai teh panas jeung seupan hui. Kakaranya tina aseupan geus ngagelar dina samak hancengan ngopi salakina. Nyi Arum ngareret mireungeuh bubuden salaki nu teu pati berag. Manehna geus surti deui we. Naon wayeuna keur dipikiran kunu jadi salakina. Memang ti peuting keneh ge hulang jentulna mah geus katempo. Malah kungsi disawalahkeun sagala jeung manehanana. Sanggeus arunggah deui ka imah teh terus we galuntreng nepi ka peuting pisan. Tapi puguh ge ngan saukur sangkaan nu dipaparah bari teu dibarengan ku bukti-buktina. Nya jadi kalah ka matak lieur teu puguh. Ongkoh deui Nyi Arum mah saeutik oge sangkaanana teu nepi ka lebah dinya. Duka naon menjadi sabab. Tapi hatena mah keukeuh we yen eta lalaki teh lain anakna. Ngan teu diceplakeun soteh kanu jadi salaki ngaragangan bisi matak teu ngeunaheun kan hatena. Upami terang tempat nama biasa di Paluru. Da pangintem manehanana teh moal langsung ti ujung kulon teras-teras ka dieu. Nyi Arum mimiti muka wangkongan. Sanyana mah ngan sakadar hayang ngageunahkeun hate nu jadi salaki. Bisi manehna dipajarkeun taya pisan perhatianana. Hege disebutkeun taya pisan aya kanyaahna kanu jadi anak. Keur mah aya kasebutna
Kapan pangna baheula aya nu nyulik teh, sasat nu jadi jalan mah pedah ditakol kumanehanana. Nya puguh mun nyaho mah. Tadi ge geus kencring deui we indit. Da peuting ge lamun teu terus mabur mah. Bisa manehna teh ditanya dilelekan. Sugan teh moal buru-buru bisa hudang deui. Tetela daya tahanna mah memang hebat oge. Gumilar bari ngareret ka Nyi Arum. Nah, yakin Kang teh? Jan manehanana teh laras si Ujang. Nyi Arum ngasongkeun pananya. Hayang nyaho naon nu dipake alasanana. Pangna salakina boga sangkan kitu. Nya, yakin pisan henteu. Ngan eta we, wuri-wuri anak urang baheula diculik ku Bah Jagur. Ayeuna torojo nu ngaku-ngaku anakna. Katurug-turug munilik umurna. Sanajan bener teu pati teges oge kana rupana. Manehna teh ngora keneh pisan. Saumur we jeung si Ujang. Cenah lain, teu naon. Tapi lamun manehna basa peuting beunang katewak mah, tangtu saeutik bae mah manehna teh bakal bisa ditanya. Mere katerangan dina hal kaayaanana Bah Jagur. Ulah-ulah perkara si Ujang oge jadi bisa dipaluru deui. Upami laras teh masih Ujang. Jahat bener Bah Jagur teh. Sasat ngadukeun bapak jeung anak. Namun da ari si Ujang teh pan harita teh tos boga pikiran. Nah sana teh bet piraku deui we. Nepi ka teu ingetan onaman ka urang. Nu janten inung bapana. Sanaos teh eces oge. Samar-samar manya kedah. Nyi Arum ngebrehkeun pamanggihna. Nya bisa wae ari poho mah. Enggak, engkang oge kapan waktu dikukut ku Abah Parta jeung ku Mamimi. Ka Abah Atta jeung ka Maesih teh teu mantra-mantra inget. Mun teu kabuka Rusiah mah lapur. Moal nyaho diinung bapa nu sajati. Nyi Arum dijawab kitu teh teu nyarita deui. Memang ari alasan mah bisa oge mata kaharti. Tapi ieu hate teu merean saeutik-eutik acan. Ieu sababna nu matak manehna mah teu pati ulang teuing mikiranana. Ngan teu oleh jadi pikiran teh. Manehna mah hariwang bisi heg musuh teh daratang deui. Malikan maksudna anu teu kungsi kalaksanakeun. Mun bisa kanyahoan seperti peuting tadi. Kitu ge bane we sasat dibejaan ku si Rawun. Kumaha lamun henteu? Meureun maranehanana teh ngan ukur karingaran. Gumilar atuh nya kitu keneh. Nu jadi pamajikan terus cicing teh. Manehna oge jadi kabawakeun ngahenen. Tapi ari ngopi mah terus ngahenggoy. Sepan hui cikruh nu amisna teu beda we teu nu digulaan. Dirologor ku cai teh panas. Ogo we piraku teu nikmat. Da eta we sepan hui sapiring teh maningan tinggal 2 guruntul deui. Pilih bade ditamih deui Kang. Daya keneh. Nyi Arum nawaran deui. Barang Gumilar katempo mersihan leungeunna. Wareg keun keur si Rawun we. Hayang ngopi maneh Rawun. Gumilar tanggah. Bari ngasongkeun hui ka si Rawun anu keur campego di luar. Cicingna dina palang awi, paranti manehna nagog bari nyaliksik. Si Rawun nemalan. Bari leungeunna ranggah. Beuki kolot teh, beuki iceus. Turun atuh Rawun. Gumilar nyarita deui. Si Rawun bener-bener ngarti, ulayun. Manehna mapai palang. Celai kana kai nu nanggeuh di juru, kejeling kana palupuh. Terus nagog nyang hareup ka Gumilar. Akang uk-uk bari kumetap.
Panona mencerong kana huwi anu keur dicekel ku Gumilar. Geus hayang gerakop meureun. Iya tuh. Gumilar bari ngalungkeun huwi ka hareupeun si Rawun. Si Rawun disada, bari nyanggak huwi tapi snaker. Gegag. Manehna mundur nyarane kana akas. Katarima Rawun, kabela maneh teh. Cacakan lamun eueuh maneh mah. Hanteu kami teh meureun kabongohan. Oge waktu kami keur kapaehan. Lamun teu gancang-gancang ditulungan ku maneh mah. Kami teh meureun ayeuna ngan karingaran. Nuhun Rawun. Kami moal poho-poho kana kabelaan maneh. Gumilar bari ngalimba sarta Cipanona nyalangkrung terus inget kanu merena. Ngaudang deui ka elingna ka aki sidik nu ayeuna geus taya di kieuna. Si Rawun anu keur jongjon ngemil nyelang heula disada mun cara manusa mah nemalan meureun. Yung engkang rek ka nangkapait heula nya. Kadewe peso teh ulah di LR pangnyimpenkeun anggur mah kana peti. Gumilar bari ngareret peso balati anu nyelap dina galar. Peso bogana Surya anu peuting teh ngaceleng teu kaburu dirawatan. Udah lami gitu engkang. Ya, tang tuh lantaran rek teterusan. Maluruh teh jeung pamajid. Tapi moal ka jauh-jauh. Paling oge kainya we ka Wanaraja mun kaburu rek terus ka Cibatu. Si Nyai atuh sareng Agus. Saparos engal we gitu ka darieu. Nya, seuk bae. Ngan omat ulah waka juru tasarita naon-naon nya. Oge kata tangga, tong dibere nyaho bisi ngagempurkeun. Geus cukup papatah mah, leos we manehna indit ngagedig muru ka jalan. Nyarum ngawaskeun heula ngajanteng ditepas. Bareng salakina geus teu tembong, lantaran geus mengkol ka jalan rondaan. Kakara manehna asup deui ka jero, entep-entep heula urut bieu Gumilar ngopi. Geus kitu mah, dekul we ngahanca deui nyeunan rokok. Hatena teu pupuguh, jadi rusras inget ka jaman baheula. Mangsa manehna keur parawan keneh, ngumbara dikontrak Miramare. Bray, kacipta deui saparipolahna baheula. Waktu keur digawe, keur lalajo, keur arulin sukan-sukan jeung babaturanana. Cindekna mah karasa mangsa ngora teh hiji kenang-kenangan nu kacida endahna. Komo keur hahadean jeung si Belang nu ayeuna geus jadi salakina. Sanajan pinuh ku suka duka, tapi kanikmatanana mah moal aya bandinganana. Ganca dangu mun Gumilar harita masih keneh nurugdug mudun rek kana kapait. Karena jeung Widarma geus saged rek arindit ka Cicapar. Ngarasa panasaran, hayang papanggih deui jeung Sari. Bongan harita mah kaganggu ku Surya. Geus weh nganjang teh jadi tetulus. Ongkoh deui nu rek diherewanana oge ngadon indit kana kapait. Ayeuna mah sugan we geus balik deui ka Cicapar. Lantaran harita oge ngan rek ngadon mapakeun indungna wungkul. Ayeuna mah ruyung kawungna dibawa, ngarasa perlu bisi manggih bancang pakaiwuh deui di jalan. Memang basa kamari teh Surya sikapna rada robah, teu siga-siga nu ngandung hate. Tapi ari ras ku caritaanana cenah masih keneh boga rasa penasaran. Sahanu nyaho upama amprok deui teh
manehna ngajak padungdung. Mangka-mangka manehna mah tara lesot sosorenan. Bedogna teu oleh ngaplek dina cangkengna. Waktu Karna jeung Widarma geus narepi ka Wanaraja. Gumilar jeung Pamajid keur ubek-ubekan di jero pasar. Cacakan mun harita Karna rada kendor saeutik mah leumpangna. Pasti bakal pasangrok jeung Pamajid anu kalaluar ti pasar. Maksudna rek terus ka stasiun Wanaraja. Rek neruskeun lalampahanana ka Cibatu. Harita Karna mah geus ngaliwatan simpangan anu ka Cikole. Kabeneran. Keceplik teh di tukang aya dokar kosong. Atuh celak we. Duaan tarumpak. Gretek dokar teh maju deui. Palebah cihuni celuk-celak deui nu narumpang kana kapait. Atuh si dokar teh ayeuna mah jadi rempeg. Ngan jalana jadi rada boyot. Malum ayeuna mah eusina jadi opatan kalima kusir. Tapi dokar teh terus we ngeureuyeuh. Ari deuleukeunana mah teu burung tepi kanu diseja. Sanajan bener kudana kuda kacang, tapi teu kungsi ngalaman mogok. Kanca dangu kawasna bae Karna teh keur meujeunna bentang terang. Ari jerut tina dokar. Ari ngalieu ka beulah katuhu. Ari breh teh Sari jeung Agus rek baralik ka Cicapar. Atuh teu beda we tinu ditonyok congcot. Magentak Karna nyampeurkeun bari sarangah serenge. Geuning Nyi Sari cacan mulih ti kamari ieu teh. Karna nanya pinuh ka Bungah, red ka Agus gigireun Sari. Sumuhun. Sari oge teu kurang-kurang bungahna. Puguh sasat keur diintip-intip. Ngan hanjakalna papanggihna teh rek balik. Kalarsan we tepang di dieu. Karna teu kebat nyaritana. Kaganggu manten ku burilakna panon Sari anu ngadadak ngagiler ka manehanana. Bade aya naon kitu? Bade nganyang. Kasaha? Ka Aki. Karena rada gugup, rada berat rek pok terus terang teh. Dan nunjuk teu aya Aki naoge. Sari ngagelenyu mireuh karena teu beda we tinu rek maling ka Parego. Nuju angkat ka mana kitu? Karena tarete. Tapi ari hate mah geus mimiti bangreung. Dioyagkeun ku lelewana Nyi Parawan. Nuju angkat sareng Abah. Hanya kalatunya. Karena kawas nu bingung. Nah, da aya Aki rawun. Agus nyelengkeung bari terus ngahehe seuri. Mamang mah. Sari nyigeung bari mengkek piseurieun. Aki rawun. Karena kaget asana ngaranna teh aneh-aneh teuing. Ngaran jalma bet rawun. Pan rawun mah monyet rawun. Tong dianal ketang. Mang Agus mah lelucon. Sari tungtung ramah nyikikik teu kuat nahan piseurieun. Cirawun teh eta monyet kukut nu dirorompok. Sari terus musek. Jang Agus mah bet ngaheureuyan. Karena bari seuri teu hayang. Ya mangga we upami bade nganjang mah. Mung teu kaeng nakal, nya Mamang. Sari bari ngareret ka Agus. Kantenan we. Ari teu pae dijewer mah ku si rawun. Agus nyerengeh ngararet ka Karna. Galak kitu jang Agus. Kantenan we. Upami kanu bangor mah nyalonya. Agus ngararet ka Sari, serengeh.
seuri bari ngerejepkeun panonna. Nah da Kang Karna mah bager Jang Agus. Nabet ngakangkeun sareng nyebat ujang deui. Agus ngarenyu panonna rutret ka Karna jeung ka Sari. Nah kedah nyebat kumaha kitu. Karna bangun kaget teu ngarti kumaha maksudna Agus. Nya atuh sapertos alo Sari we atuh. Agus ngahehe deui. Mama mah doanya. Sari ngepuk ka Agus. Dengilek baeud. Tapi ditungtungan ku ngarenyu bari maling reret ka Karna. Mohon we lah supaya langkung antep. Nya Jang Agusnya. Widarma nemrong. Ti tadi mah manehanana teh ngajangjan we nyaksian. Sari ngadilak. Dilak ge lain cua. Da ari biwir mah ting aremut nahan imut. Teu ngamanggakeun heula. Leos we Sari miheulaan init bangun nu teu mirosea kanu sejen. Ngadudud ka jalan jajahan nu brasna kalemburna. Tuh si Alo mah haritos ngajak balap teh. Wah, urang udag. Agus bari karawak we kana leungeun Widarma. Terus duanana ngagardig nyusul Sari. Tapi ari geus kaudag teu yeuh ngareret. Terus we noyod miheulaan. Hare-hare kawas jeung nu teu wawuh. Sari ngalieu ka tukang. Breh Karna ngalenghoy bari nyampakeun ku imut. Sari ngalieus malik deui ka hareup. Worowok we ngageroan ka Agus. Antosan atuh Mamang. Pokna semu ngahegak. Malum lempangna tadi dibentak teuing. Eta apan eta aya Alo Karna dipengker kanggo baturkeun mah. Agus terus we ngadudud teu yeuh mirosea kanu ngageroan men tadi dagoan. Malah ngalieuk oge teu jongjon we noyod nonggoh. Mohon kapan aya Kang Karna keung mah. Karna namalang tukangeun. Sari teh nembalan. Lempangna dikendoran. Atuh ayeuna mah jadi ngareneng. Tapi geus sakitu rada lilana teh. Eta dua jelema teh ngaharenen we. Taya nu lemek. Mun Sari jongjon tungkul. Ukur panona we nu gular giler ngareretan anu marengan gigireun. Karna mah panenjona anteng ka hareup. Kapeung-kapeungeun manehna ngareret kana punduk nu nae koneng. Anu mun ditelak-telak teh bet kalah nambahan nyaredet hate. Di jantungna motah ngadurugdug. Teu beda we ti sora dulag joroeun dada. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.